Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjijir sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinareng syukur hayu urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan urang sadaya kasehatan tur kanikmatan sahingga urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai dina ieu acara. Sholawat sinareng salam mugia kakocorkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng tehilap ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun sim kuring Mutia Paramita Asmana ti kelas 11 MIPA hiji, sim kuring ngagem pancen janten panumbu catur dina ieu sawala. Tehilap ngahaturkeun rebu nuhun ka para pangjijir sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu acara sawala kanggo ngadiskusikeun ngeunaan pentingna ngajaga lingkungan sakola. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjijir sareng para pamilon anu kusim kuring dipihormat, sata acan nincakana acara salajengna sim kuring seja nepangkeun para pangjijir anu bade ngadugikeun ka mandangna. Pangjijir anu kahiji nyaeta Ibu Hajah Nini Triana MPD salaku guru biologi SMA N hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjijir anu kadua nyaeta Ibu Dr. Randa Hajah Iis Mulyawati MPD salaku guru geografi SMA N hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadayana, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjijir. Sumangga ka Ibu Hajah Nini Triana MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Hajah Nini Triana MPD anu tos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeunana saalitna parantos muka pandangan urang ngeunaan kacida pentingna ngajaga kebersihan teh. Nurutkeun mantenna, kabersihan sakola kudu urang jaga. Urang kudu mika cinta kabersihan sangkan hate urang oge milu bersih. Kumargi kitu, hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna ka Ibu Dr. Randa Hajah Iis Mulyawati MPD disumanggakeun kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Dr. Randa Hajah Iis Mulyawati MPD anu tos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantenna yen urang kedah ngajaga lingkungan sakola sapertos ulah micin sampah papaduan, nyurat-nyurat tembok atawa bangku sakola jeung sajabina. Supados dina urang diajar, kacipta proses diajar jeung ngajar jadi sreg. Pastina lamun bersih, tangtuna urang jadi betah mun aya di lingkungan sakola atawa di jero kelas teh. Kukituna, urang kudu ngajaga kabersihan sakola sapertos micin sampah kudu ka tempatna. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo para pamilon anu bade tumaros ngan ukur kanggo 2 urang. Disumanggakeun. Hatur nuhun ka Nabila Aulia anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosana kirang langkung ngeunaan mangrupi-rupi macemna kabersihan. Sumangga ka Ibu Hajah Nini Triana MPD kanggo ngawaler patarosana. Hatur nuhun ka Ibu anu tos ngawaler patarosan ti Nabila. Yen isi waleranna nyaeta kabersihan teh aya mangrupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku maosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nedahapunten anu kasuhun, bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak tegenah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.